Emang lanahit teu bisa asup kana goim. Aya. Iya, tapi kan aya nahit biasana kan matahib eta aya genap. Nya latarib nah aya riba. Nya aya di tasrifan kami mah aya. Ka mana tasrifan eta Terus. Terus Atuh aku ngalarang kanu eueuh. Kaharti ngalarang kamu foto kanu aya anu hadir. Atuh pan aya gaina teh aya wurujuna kana si ahadna. Enggak, memang secara pembacaan sebenarnya. Malah ya dumha. Iya, betul. Bala ya dumha. Ari lamun bener lah di dinya teh nahi. Nahi sebab lamun teu dibaca yang nahi engke kudu dohir eta si alamatna ya du aya wawan. Betul. Saya kaji terus. Bala ya dumha maka orang anu ngamayangkeun si ahad ha ing subha piadi ing dalam tanganna si ahad illa biniyatin shalihah angin kalawan niat kang saleh. Wal yahzar min ayakuna lan becik yen tahudi si ahad min ayakuna jalisan saking yen ta'ana si ahad jalisan iku kang lungguh yadhaku kang hale atau kang mantas jalisan ulang hale yadhaku kang nan gumuyut si ahad wa huwa ghafilun hale utai si ahad ghafilun iku kang lari anillahi saking Allah taala fayadkhulu alaihi maka mancing alaihi ngatasi ahad amirun sapa pejabat fayakhudhu as-subha biadihi maka ngalap ieu si ahad as-subha ing tasbih biadi kalawan tangane si ahad wa yusabbihu biya maka maca tasbih si ahad biya kalawan subah illa biniyatin shalihah angin kalawan niat kang saleh biniyatin shalihatin angin kalawan niat kang saleh uruban karena melayu minal wuku ifiriyail muhbiti lil amal saking tumiba tawa saking tiga jebrus firyail muhbitil amal ing dalem riya kang ngilangkeun atau kang nganguskeun lil amali kadue pirang-pirang amal wadaqai riya kasiratun mangsuratun fi kadil qaumi fa'lam dalika yafi lan utawi pirang-pirang lelembut atawa lalembut teria asiratun iku kang akeh mazkuratun kang den tutur fi kutubil qaumi ing dalam pirang-pirang kutub kaum ulama kaum namnya atau kaum ulama bener al kaum ya ulama bagian kitab ya ulama maka wiruh siradalika ing mengkono dako kifiyat ya akhi wahai dulur isun masih ngabahas masalah dako ikria teh anu samar jika lain dia orang dia mana dako anu lembut jika lain dia orang termasuk kategori riya satengahna tina dako ikria nyaeta azyadatu fil itrafi wal nusu berlebihan dalam ketungkulan artinya ketungkulan dinya teh adam jadi rosak wal husyi jeung kemusuhan hiji pas sedengkeun alasana nembongkeun tungkulna urang adabna urang jeung kahusuan urang eta dilebihkan dari biasana dengan dasar ayana hiji atau salah satu gegede kasepuhan pejabat gitu ya asup atau sahabat asup ka deket urang contoh urang ke biasa di imah kerdiu ke urang ya urang kerdiu tah we komo lamun kieu mah sok ahli ieu teh nya itu ahli parima tamu barang geus kitu aya tah kadeuleuna ieu mah pakeana steel jigana loba duitna gitu gegera nyokot tasbih, gegera pakai sorban, gegera pakai eta dengan menembongkan ngadohitkeun bahwa mana teh seorang ahli ibadah. Khusus kieu barang datang assalamualaikum. Tah eta gegera make tasbih na gegera genti pakaianna make jubah make sagala tujuanna karena aya nu datang eta tah pejabat eta tah sahabat supaya engke eta katembong ka
kahusuan manehanana kaibadahan manehanana tak eta ge termasuk ria keneh anu bisa muhbitun amal ngahanguskeun kana amal-amal urang. Makana di dieu dijelaskeun Urang mah iya ya. terdapat keterangan anu keluar di atau keterangan di Sayyid Ali Al-Khawas, salah satu wali-wali Allah anu berpendapat kieu atau pernah ngomong ke kieu ngecap kieu ngadau kieu idza dakhala ala ahadikum amir bila mana datang atau masuk atau asup ke lingkungan orang seorang amir pejabat negara berarti lawan amir wa fi yadayhi subhatun sabil sedeken manesa kondisina eta keur nyekel tasbih anu maca tasbih kueta tasbih maca tasbih kueta tasbih la ilaha illallah subhanallah subhanallah naon bae keur ngecek bae kita mah posisi di masjid dah di imah gitu barang itu datang hiji pejabat tah eta kumaha kondisi ditu aya dua jalan hiji eta kondisina lamun bener-bener orang lillahi ta'ala eta Teruskan. fala ya duhan teruskeun bae gitu ulah di kan mungkin bae ieu mah lain ieu mah eureunnan di dieu mah fala ya dumu piadi fala ya dumu hapidai jadi geura dilepas si tasbihna teh gitu atawa lamun babaca tasbihna teh subhanallah atawa babaca teh dieureunnan Lamun tadina gede leutik bae. jadi gede leutik bae eta teu beunang jadi lamun keur maca tasbih aya amin atuh maca tasbih bae gitu nya ciri urang lillahi ta'ala nah terkecuali aya niat anu bagus lamun kira-kira ieu aing maca tasbih dikir bae eta si tamu ka aing rada segan atau kumaha bae alasan namanya Aji palam yadum mah berarti eureunang maca tasbih. atau eureunnan tadi ke pan tadi bae eureunnan urang cak ulah di eureunnan gitu Kecuali aya niat nu bagus Iya. nah ngeureunana eta aya niat bagus lamun aing teu di eureunnan maka sabaya ieu budak moal bae asup-asup atau kumaha sih moal aya jeda anu teu bisa komunikasi secara real gitu atau naon bae niat soleh naon bae yang penting aya niat nu bagus bae lamun eta ngeureunana kana tasbih teu niat nu bagus kesebab aya eta jelema eta termasuk pihak keneh maka ku sebab kitu wal yahdar wahai orang jalma-jalma mukmin kudu sieun anjeun atau kudu sieun min ayatuna jalisan dina satu saat urang terdiu biasa ya dahaku kerseseria poho ka Allah kitu nya kerlalagaan keur ngobrol keur poho ka Allah keur seserian keur bercanda keur ngobrol tepuguh jeung babaturan atawa jeung anu diseding jeung urang poho ka Allah barang kitu poe hulu anu waduh ja itu datang deh hiji pejabat geus nempo datang wali pejabat geura fayaqud asubah geura manehna anak tasbih terus maca tasbih subhanallah 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 eta ieu hade gitu nya ulah sampai kitu terkecuali ngalakukeun kitu nanti aya niat anu bagus supaya lain hayang katemong kasolehanana tapi supaya eta nurutan bahwa lamun urang terdiuk teh kudu ingat ka Allah bae dengan membaca tasbih mere contoh kasih amir eta salah satu yang bagus nah yang bagus mah pokoknya mah henteu aya kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan orang-orang anu supaya narik kana jalan kasolehan lain pribadina jadi niat sholatnya gitu seperti mana sedekah boleh ditembong gendeng niatna soleh supaya orang-orang anu tadinya teu daek sedekah jadi daek sedekah jadi nurutan sembentuk karena dakwah keneh ngaran dakwah binhal jadi kumaha bae jalana nek aya nek terus bae bertasbih nek ngeureunnan bae bertasbih lamun niatna bagus mah oke tapi lamun niatna pribadi hayang katemong kahusuan hayang katemong kaalimanana eta mah riya tujuanna nu matak sampai diolah kaos kitu huruban minal muktifidat firya ilmu fitil amal ulah sampai urang teh digejebrus kana riya anu eta siria bisa ngilangkeun atawa ngahanguskeun kana pahala-pahalana amal urang jadi keloba amalna di dunia unggul kapanggihna di akhirat mah teu kapanggih saderkeun keyakinan orang sebagai muslim bakal manggihan anu ngaranna alam akhirat bakal manggihan kubur gitu.
Jadi sieun amat eta lamun sampean amal urang naon bae bentukna kabagusan amal urang ditambah atau dibarengan kuliah teu kapanggih eta di alam kuburna teu kapanggih di alam akhiratna eta anu ku ulama ditegaskeun atau dikudukeun ge supaya amal urang kapanggih seperti ayeuna ngajina urang supaya kapanggih babarengana urang supaya kapanggih di akhirat sampai kiamat teu gara dadur dan tanya geus kapanggih di akhirat ge gitu. Kira aku kan je. Punten Ka Haji. Nah, jadi di contoh awal tadi Ka Haji ngomongkeun eta cik abdi mah lamun contoh semacam kitu eta riadoh ya. Ya tadi Ka Haji ngomongkeun tadi kan make celana panjang datang camat langsung make samping make sorban jeung tas. Anu kitu mah cik abdi rendang poe kuliah tapi eta geus dohir eta ria kitu. Ya, geus dohir eta mah ria rendang poe deui kitu mah. Nah, jadi aya anu samar mah biasa ieu contoh mah contoh ieu mah qomat jadi imam jeung ulama salat dohor itu mengukur 2 menit apalagi kayak aya camat tuh maca tasbihna biasa singkatnya ieu mah salapa eta dong ria anu samar kana anu kitu nya baca nah rukun teh Allah biasa na kitu mah sateunya tapi aya camat rukun kebal nya baca tasbihna loba eta dia bisa mah kitu mah. Jadi ini dia tadi yang jadi pertanyaan saya ini tadi ya punten. Ketika datang ke gede kurang biasa terseserian gagah gitu ya pohon Allah dia camat baju dirapi-rapi anu tadina seserian seserian nah kumaha ieu kan wa akabir wa walihim kumaha lamun datangna abuya akabir kan eta ulama gede datang abuya pan urang teu wani eta datang abuya mah tah eta datang ka abuya urang teu ngelalagaan anu tadi ngahaha tungkul nya isi sedangkan ari takdim ka ulama kan dikudukeun kumaha eta masalah ka ulama pan tadi ge dina keterangan saya di al-Khas biniatin sholihah. Jadi termasuk niat nu solehah urang ngabereskeun pakaianna eta kena takdim babuya. Aya niat nu solehah bae heula. Itu. Jadi patokanna teh niat nu solehah kumaha bae ngarobahna kaulakuan urang, lamun niatnya soleh endah. Anu teu beunang ge eta mah untuk kepentingan pribadi. Secara adab-adaban kan diatur di talib Atuknya, ayeuna soleh aya teh adab-adab niat soleh teu. maksudnya kan itu dikaitkeunana kan di saat kurang lalagaan bercanda datang camat misalkan atau orang merepeh ke lain repeh naon karena penghargaan lain karena kapangkatanana kan gitu tapi penghargaan repehnya secara adab sebuah tujuan harga dikarenakan kena pangkat kapan dia lamun kurang hormat karena pejabat kena pangkat kan leungit seperti lunak ke urang kan gitu kan iya mah tujuannya kan bareng budia lain karena tadi secara kemanusiaan kan bos gitu. Ya kan ka ulama kan aya parentahna akrimu ulama. Ih, ayo ngalutak teuing. Datangin teh asana kitu tah. Beak ieu mah rokona. Kurang bercanda apa ada lain pada kurang pernah kena hargaan kana. Tah lamun kitu mah tujuanna bagus nya lamun anu ditujuna anu dimuliakeun ku sebab kakolotana lain ku sebab jabatana atau kasugihanna. Tentu mah tina kajabatanana, tina segi dunyana kan gitu. Itu di mana ya? Itu meunang aya harta ku sebab dunya. Menang kan. Geus lah, tadi masih mulai gitu packing bos. Adapun masalah tadi nu mantak langsung dibawa kana eta kena nempo kana keterangan saya di al-Khas, dicontohkeun atau digambarkeun sama model tadi. Bisa bae macam-macam tah mah. Negayana tadi na salatul sujud tambah husu, nek jadina dikina tadi na henteu sudah datang hiji jelema jadi tambah husu dengan niatna pikeun nembongkeun kepribadian atawa kalakuan manehanana. Adapun tadi teh masalahna nek ngahormat urang atawa nek macam-macam lamun kena aya parentana ngahormat ka para ulama tujuan ngeureunnan tasbihna eta geus ngahormat niatin solehah endah bae tapi lamun teu niat solehah teh endah intina mah niat solehna anu ngabedakeunana jadi kumaha bae sanajan samodel kieu itu
kadang-kadang orang mah kan beda gitu. Kengkus mah orangnya cicing di rumah, Ki Amat mah lebih berjimat ngalalana. Kan beda perjalanan. Kena lamun niatna kabeh sareng mah bisa geus lo kudu komen gitu. Ke omat nih loba ngalalana kena niatin soleha, kengkus loba diukna di imana kena niatin soleha atuh geus perjalanan manehanana. Anu goreng oge lamun urang sagala kalakuan cicingna lempangna hayang amat katembong ku batur kagagaan urang atau ibadahna urang atau kakian urang. Minta niat soleha. Timbul pertanyaan. Ayeuna urang make samping mahal, amer contoh. Baju pang mahal nah. Beda mikir. Ya, tapi tujuanana urang hayang dipuji ku jelema, kumaha nu kan teh enak kan secara tadi teh ya. Betul. Termasuk pria. Ya. Tapi lamun urang make pakaian senajan pakaian tamer bagus, pakaian bagus tapi tujuan Biniatin solihatin. Yakin, jadi orang teh sifatna naon ngaranna Tembongkeun nikmati Allah. Nah, seperti itu mensyukuri ya Allah. Ayeuna kieu urang mukrut. Pakaian sederhana, apa da lama mampu, tapi tujuannya tadi disebut hang batur qanaah, sebut tau konten ada kan gitu. Betul. Tah, tadi Nah. ujung-ujung nama biniatin tujuan kalau bagus. Nah, naon? Enggak iya. Masyaallah. Tah para wargi sadayana masalah doge kriya eta masalah dafo ikuria eta seueur pisan anu penjelasanana kitab-kitab sajen para ulama lain ieu bae. Maka ku sebab itu maka haruslah bertaklim, carilah ilmu-ilmu dokteria, terus jaga tina ilmu tina perjalanan dafo ikuria supaya eta ibadah urang kapanggih di akhirat. Sakitu atur wabillahi saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.